Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amok kan. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasoleng kerah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calinci luncat mulang udartina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur nikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Keur mah geus peuting dibere bahasa kitu nyaho. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri. Muku simkuring dipihormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih, pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, nuran cage kana gawe, dititah teu hararese, sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Urang ngariung mumpulung di ieu tempat baroga dosa. Kuring gaduh dosa, ibu ge boga dosa. Dosa naon ai kuring? Dosa telat. Ari ibu boga dosa naon? Kukulunu. Jadi urang teh ieu teh baroga dosa, matak alus nama istighfar heula we nah hate masing-masing. Malah mandar mada aya nu kukulun di tukang 5 menit eueuh mantong. Nyati mana heula atuh cep ustad teh, heuda rumah sawe ieu teh jadwal pamungkas, jadwal kaopat. Ai ini ti imah mati lohor. Allah nya sapoe nepi ka 4 atuh meureunnan atoh we ceuk ibu atoh ceuk urang malungse da ibu menyebut atoh teh nempo amplop ai kuring malungse teh tanaga kakuras naha jadwal kahiji kuring teu tuang apan rusuh muru kana jadwal kadua nu kadua kuring teu tuang rusuh muru ka jadwal katilu nu katilu ge bieu teu tuang rusuh ka dieu di dieu ge da lain titah dahar ngadon titah ceramah. Tapi dari nana gerhana mah jarang tuang dina pasamuan kieu. Naha kuring sadar. Lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik. Matak abdi mah punten Pak Haji di dieu ge biheung tuang. Deuk dibawa. Aya di dieu mah era barang dahar kunyam-kunyam lol ibu-ibu selfie.
Atuh kerja motor cepret foto asupkeun kana Facebook jadi fitnah ceuk saha na gerhana kasep eta kemu tuh eta moal barang dah hadirin kaum muslimin ibu jeung bapak urang nyumput dina Gunung Simbul urang cicing dina Gawir Silib urang buka ku Siloka Sastra jeung Sasmita yen dakwah kolot baheula teh wali songo disebutna ngagunakeun metode silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Jadi aya 5 metode kolot baheula nepikeun agama silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Naon ai silib? Bahasa silib teh bahasa nyumput anu moal kaharti ku budak ngora. Ibu mah pasti ngalaman lamun kolot baheula nyarita nyai tong cicingna lawang panto bisi nontot jodoh. Kolot baheula mah tara pernah cicing lawang panto da apaleun ngahalangan nu ngaliwat. Coba budak ayeuna caricing we lawang panto dipancek indungna teh nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Kolot baheula menyirekam we di kamar. Nah, da budak ayeuna menyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Kumaha ceuk budak ayeuna kadieukeun mama sanekalana dicekek ku aing. Ku sabab budak ayeuna teu keueungan ku sanekala, pelendung we beuteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala teh. Silib. Bahasa silib sok digunakan ku Bapak Asep Sunanar Sunarya dina ngadalang. Dat budaya ge tete dakwah ngan ku budaya. Pan geuninganan make jeung aya judul Rahwana Pejah. Rahwana teh dasa muka ai pejah teh maot. Kunaon make jeung maot ngaheureuyan Dewi Sinta sanggeus aya nu boga matak lamun aya lalaki anu sok ngaheureuyan pamajikan batur ta eta Rahwana teh ta. Nah ibu bari ngareret ka tukang. Apan Rahwana teh dasa muka raja ngaheureuyan Dewi Sinta nepi ka dipaok jeung diculik kasigeung salakina saha Sri Rama nyokot panah ti kajauhan cep kana jantungna Rahwana berat beunghar teu bisa nyengareupan malaikat pencabut nyawa init ka Gunung Sonara jeung Sonari digencet maot ngaranna disebut ceuk bahasa wayang ceurik Rahwana tah ceurik Rahwana teh dakwah ceuk budaya nerangkeun akhirat mana bukti eta ceurik Rahwana nalika Rahwana pegat nyawana papisah raga jeung nyawana datang ke alam kuburna nepi jeung akhiratna sumping malaikat jebleh di dinya nya di mana ieu kula ek taya nu ngoncoran hujan tayapi payungeun leueur tayapi iteukeun leueur tayapi iteukeun nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaulah keung kamari mah kaula ceramah teh di Sukabumi nerangkeun ieu teh nu hajat teh bari mere 500 palebah ieu teh naha ari di dieu bet hare-hare keung kaula keung Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek burat abdi rek insaf abdi rek tobat geuning kieu baluk mun eueuh hideung geuning kieu balukarna jadi jelema nu teu iman teu Islam Gusti pulangkeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf nah eueuh wae nu ka dieu nya aduh ceurik Rahwana dakwah eta dakwah nerangkeun akhirat ternyata akhirat teh leueur eueuh ieu hujan eueuh payung susah eueuh tungtungna bingung moal pernah panggih jeung alam terakhir dunya onaman ibu teu dahar aya tatangga anu sok mere teu boga baju aya batur dulur sok mere teu boga imah aya tatangga anu bakal nyieun bahkan ceuk paribasana miskin sangsara tenang bakal loba jelema nu mantuan tapi akhirat tanpa amal jeung ibadah urang saha nu jadi mantuan anak pamajikan bapak maot ukur bisa nganter kana luhureun kuburan bari inghak-inghakan jiga nu hareueuh bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we abdi ka jero kubur kadenge ku urang dijejak jugdeut milu maka ditu
langsung rorwesan deh kaluhur. Ustad rada gelo gitu. Cing depan cek ibu dek milu. Gelo Ustad. Cenah beja nama pamajikan teh nyaah ka salaki, maot salaki nyebutkeun hayang milu. Waduh. Tungguan 100 poe, kolor juk ponok deui, buuk juk dibeureman deui, yokensi pake deui, lol di jalan, lol kuring. Hai cewek, godain kita dong. Si eta nu rek milu ka jero kubur jadi kitu kalakuan. Waradul, matak cinta sejati malain pamajikan ka salaki, lain salaki ka pamajikan. Cinta sejati lamun cinta geus make agama kakara eta sejati. Matak lamun ibu eukeur sareuh poho coel-welan wae atuh. Lamun ibu eker sare kurumuy ecek salaki mah gerak gugah sun keningna. Brai ibu teu mukakeun panto jeung brai mukakeun panon abiah nah make jeung sun kening gerana tepat. Tah eta cinta sejati mah naon bapak teh ukur mere parab, naon bapak teh ukur ngabajuan, ukur ngimahan. Lamun pamajikan diantep teu ibadah bareng di dunia tapi pegat nepi ka alam akhirat. Rugi. Bener? Matak engke lamun aya bapak-bapak nyium tarang ibu tah kumaha cek ibu oh salat subuh ya gitu ai cek salaki teh lain aing mah aya pangabutuh kan tos ibu dicium tarang ku salaki heuteuk kudu kagok da engke mah dicium tarang teh ngahulang atuh ibu teh boga duit kitu. Salaki cicing gigireun acan salat subuh batur adan salaki adan gigireun ceuk salaki Allahu Akbar tanya ku ibu abah adannya gerana tepan sumuhun itulah cinta sejati geus mikiran urusan akhirat cobian engke panya adan gigireun pamajikan der bapak adan ngamalkeun ladang ceramah Allahu Akbar kumaha ceuk ibu masjid aya der adan di dieu. Kacau nyontohan teh urang. Padahal cinta sejati adalah cinta anu make agama. Kedua, nu ngaran cinta sejati bukan aku bertemu kamu, tapi cinta sejati ketika aku bertemu dengan diriku. Well. Cinta sejati bukan aku bertemu kamu, tapi cinta sejati ketika aku bertemu dengan diriku. Matak ibu teh hayang cinta sejati kudu wawuh jeung akrab kana kagorengan ibu. Ngawangkong sok saha ibu teh. Ayeuna juga saroleh teh, bareto menyaho urang oge. Nu pasarung-sarung keur lalajo calung teh saha tah. Bapak oge ayeuna juga soleh teh, baheula mah pan nu loncat tina janela imah rana rek dipelentok ku hancip teh saha tah. Mata kirup nama kejeng kudu lege. Nya. Tuh. Matak cinta anu sebenarnya anu sejati ketika aku bertemu dengan diriku. Nana gerhana di hargaan batur sebenarnya bapak ngahargaan kuring ngahargaan cangkang pedah kuring ceramah disebut ustad hargaan. Teu nyaho eusi hate anu sebenarnya lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan kagoreng patutan kuring dalamun ku Allah dibukakeun macan tangtu nana gerhana boga hargana. Ibu dihormat ku batur lain ibu nu terhormat tapi Allah nutupan kagoreng patutan ibu lamun ku Allah dibongkar saha ibu tuh ngabeureukeut da rumah sa bener Allah nutupan kagorengan ibu Allah nutupan kagorengan urang na ari manusia bet ngabongkar aib manusia ari si eta makhluk ti mana pangeran wae nu ngajadikeun urang ditutupan kasalahan urang na ari jelema bet nyokelan kasalahan batur di dinya urang letakna hirup bareng jeung saha. Tuh, weh. Heula sudah silib. Dua sinir, sinir masih siniran. Kuring ngarokok Marlboro Black dibere jarum. Hapunten ngadongeng heula da dibere mah acan, ngadongeng we heula ieu. Ngarokok teh Marlboro Black, Pak. Baik aya nu ngasongan jarum, heuh karek dongeng gitu. Kumaha sisiniranana daun sampe make saos daripada henteu nya wios. Cek tukang son aya ucing dina rantang. Cing teh naon? Cing alungan kuring sabatang. Cek Pak Haji soloyong kapal udara tukang son mangaroko hoyong ngagaleuh tara. Di dieu budak parawan putus jeung kabogohna ti penting nyaring ti barang marojengja.
nepi ka jebleh kana dahar suda kana sare sudi nepi ka peot awakna pira kadar putus jeung kabogoh sisiniranana sapatu butut lesotalina neng ulah camreutkeun bae cek ustad gantina. Putus jeung kabogoh naon alasan kudu ceuri. Untung keur bobogohan pegat. Coba geus rumah tangga pegat wirang. Keur bobogohan pegat duli. Bodoh amat pikiran teuing. Itu geus boga nu anyar bae. Itu geus boga kabogoh urang ge eudek. Nah Allah dek mere nu leuwih alus tibatan itu bisa jadi neng kabogoh neng eueuh pentak ka Allah. Ya Allah paparin abdi lakum saya tibatan eta kurumuy urang. Pan meureun ai merek kieu mah moal legek moal era dibawa ka ulema. Bener Bu. Nya. Matak hirup teu kudu riweuh, leungit harta duli. Sing ridho sing ikhlas nalika leungit harta bodoakeun ka Allah Gusti jantenkeun we sedekah da abdi teh memang leungit harta teh 2 juta 3 juta ngan jantenkeun sedekah di akhirat yang celengan keur nyokot kahadian ti Allah lantaran diri ridho kulantaran leungit duit. Poin imah rungsing. Leungit duit teh maca yasinkeun. Dorog-dog maca yasin da leungit duit. Jadi maca yasin teh karena leungit duit, matak singla leungit duit ngarah yasinan tuluy. Sadia atuh da. Nya. Ibu ngeclokeun ka batur, batur janjina sabulan efek teu mayar-mayar geus sataun, geus bibir jempe. Angguran mah tepungan, heuh bisi maneh teu boga mah pek we mere. Ngandoakeun urang sing jadi nilai sedekah engke di akhirat. Kop keur maneh mak marido ikhlas, moal aya kakaitan dina hate, jalan gede sasapuan teu geuneuh jeung teu meuleuk-meuk. Di akhirat eta duit nyampeurkeun jadi pahala, jeung dulur akur duit jadi pahala. Pan untung hirup. Coba lamun anu ngeclok di pang-pangna Facebook. Hade tukang tipu. Duit lapur jeung dulur teu akur di dunya geus mumusuhan duit teu jadi pahala tong sok ngarurugi maneh. Sugane beres ceramah teh aya nu ngahutangkeun ka batur isuk jadi nepungan bebas. Nah make jeung bebas ladang isro peuting. Sagala-galana geus aya katangtuan ti Allah Rabbul Alamin. Naon nu bakedak jadi rungsing dina hirup naon? Dan matak jadi rungsing maka hayang. Hajat buka duit 100 juta. Segala ditabuh. Wayang golek genep 5. Ade Astrid 15. Ustad Nana. Nyau urang mah teu apal sabaraha. Da tarahur harga abdi mah daek beres teu kudu. Cek ibu teh bener teh ceramah teh daek beres teu kudu demi Allah. Cing atuh mah tahun hareup eudeup ngulem ngan moal dibayar geus penuh. Pak Haji deuk nyobaan, hade cenah euy ceramahna kaharti bener teu mi duit. Nyaan abdi mah Pak Haji teu mi duit. Oh cenah aya mah geus we atuh amplop moal dibikeun. Har aya niat mah bikeun atuh. Ulah kahalangan niat hade teh. Bener. Seleb. Bapak-bapak seri bari nyongkrungkeun babaturanana. Ai seri mah seri we teh kudu ngajongklokeun batur atuh Pak. Seleb sindir, ai sindir mah sisin. Tilu siloka, ai siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Harupat ulah getas harupateun ngomong tos sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan lol jelema gendut sok disebutkeun cek ibu Allah ieu teh awak atawa dreum. Kurumoy jelema jangkung uluh taraje. Itu amekeun nyokot pagar habek kana tarang ibu jadi batur neungeul ibu lain kahayangna bongan bibir ibu ngaledek baturna. Harupa nya
Asupkeun kana bawang beureum, siksik bawang beureum, kecelak-kecelak nyorucud cai panon kunaon ibu ceurik peurih. Ucap tekad lampah ulah coba-coba meurihan hate batur. Kapeurih itu bakal napal ka awak urang. Budak batur bawong tong sok diomongkeun ku ibu nu bawongna ge budak batur. Sing ingat ibu ge boga budak boa-boa leuwih ti budak batur. Very good, very well lamun aya nu bogoh ka urang engke beresna toel. Pek teh nini nu noelna ceket. Siloka tutup ku jukut palias disebut palias deui. Itulah papakah anu disebut siloka. Lol deui pan papagah kolot baheula mah disebut parawanten. Parawan maketen. Jadi parawanten. Naon make jeung bahasana parawan? Apan parawan mah murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Ta eta parawan baheula. Nu ayeuna mah teu percaya. Baheula mah parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Nu baheula nu ayeuna mah ngaranna parawan. Matak ayeuna mah lain parawanten ngaranna ge geus we ganti randaten. Parawanten papagah dakwah kolot baheula ngaliwatan barang teh disebut alat seperti bapak kades nyieun baligo pan baligo nama alat nah pan kades nama tujuan hayang jadi kades nah tah ieu ge parawanten alatna da pesan moral tina eta alat mah lain eta geuning parawanten parawan artina murni asli tauhid urang kudu ngamurnikeun ka Allah taala. Jadi bergantung hirup manusia, eueuh deui sifat nu alus iwal sifat Allah, eueuh kahayang nu alus iwal ti kahayang Allah, eueuh keputusan terbaik iwal ti keputusan Allah. Nah, make jeung kudu rungsing hirup. Dan negarana ge bisa kieu keputusan Allah, lain kuring. Kuring mah teu hayang jadi penceramah capek-capek we kudu cobrot di lemur batur. Leheung lamun jamaah satia, dina teu satia isukna cebrek. Telat matak mantog we aing mah. Nya demi Allah kuring mah teu hayang jadi penceramah. Geuning eta jadi penceramah apan konsep takdir datang lain kanu hayang tapi nu ngaran takdir geus datang mu jelema moal bisa nolak. Tah kuring teh ukur cicing di tengah-tengah datang ditarima eueuh ge bae. Da takdir. Ibu di dieu bagian tina takdir mata tong hayang leos ka Jakarta deuk naon. Bisi lain takdirna dari di ditu sangsara riweuh mending di dieu. Mata kasalaki entong segala rupa teh dikit-dikit janda, duit leutik alung radaneen. Tong sok kitu tarimakeun duit ti salaki sanajan leutik nuhun aa. Sanajan leutik. Ieu mah ai gede kakara 6:30 sarung geus diceklan sono. Palebah duit leutik jebeng we beng meh kananain. Abene kasalaki teh tambahan. Tangkena teh bapak insya Allah mau teh hese nilep teh. Nah, da eta kieu wae kasalaki atuh. Untung lebena pinter nyokot 5.000 gubrageun nilep sorangan sia teh. Tamatak bapak ge geus boga pamajikan tong sok ucap kiceu wae ka pamajikan batur. Apa nu maot mah ditungkup ti luhur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu soleh mah ibu kieu. Ku sabab keur hirupna loba ngahareuyan ka awewe saja kieu sabeulah pan. Silip sindir siloka silo lamun teu parawan ngamurnikeun ngaaslikeun tauhid ka Allah wungkul la ilaha illallah. Eueuh sifat alus iwal sifat Allah, eueuh kahayang nu hade iwal kahayang Allah, eueuh keputusan terbaik iwal ti keputusan Gusti. Tak ieu tukang son, ieu teh geus takdirna, tong sirik ka kuring. Pan acara ieu teh nu pangcapena teh tukang son. Bangulan eta menerkeun mixer. Ngajerit saeutik mustami komplain eueuh kabalegan son teh. Jadi tukang son mah, coba Ustad, peting-peting ditunggu we Ustad mah. Tapi nah ending akhir bayaran gede keneh Ustad katimbang tukang son. Amak tukang son henteu.
Cek tukang sun amak aing makasih ustad aing manehna datang sakedeung bayaran gede aing urang kita tadi ti magrib bayaran leutik talamun amak berarti panas lamun panas urang tuker atau tugasna tukang sonpek ceramah abdi dek jadi tukang son insyaallah dua nanaga hancur sound system ngebeledug dicook ku abdi nu ceramah karek mukodimah juga deg-deg assalah pingsan leos ke rumah sakit pan cilaka sararea matak hirup tong sirik ku milik batur bisi lain urang milikna bisi lain urang takdirna keur naon ngalieur-lieur sirah loba jelema nyaralon dewan meureun mangrukanana urang ngeunah modal 1 M bari gajiana geus sabaraha moal MM-an da rakyat disogok ku duit 25.000 beas 2 kilo rakyat ayeuna geuning aduh aya duitna dicokot aya nyoblos kanu lain akhirna teh lungleng stres bawa ka ditu geuning ka Cimahi kunaon stres hayang efek teh jadi pan jadi stres di jalan teh kitu we mamawa baligo manehna coblos ari abdi turun tina mobil ngiringan da resep ka kampanyean teh dek miluan sing teh coblos da ditewak ku dokter hampir disuntik atuh sing teh cager abdi mah cager ditanyakeun ka dokter kunaon sing si itu coblos-coblosan eta teh hayang jadi dewan ngan teu jadi tungtung jadi stres oh nu gelo Pak nya cenah saep obat nah salira cenah coblos-coblosan panyate cing teh dunungan abdi kunaon make jeung stres sabab kahayang anu jadi teu kacumponan akhirna stres padahal manusia kudu narima kana takdir. Ibu ge pan bobogohan mah jeung nu kasep bari beunghar. Ai takdirna kudu jadi jeung nu petot mah tarima. Sabab di balik takdir mah Allah deuk nyalametkeun nu kasep bari beunghar pan ibu teu jongjon hate. Biasa balik jam 8 kasep bari beunghar balik jam 10 pan rada ngajeda hate. Jug langsung assalamualaikum. Jug kieu geuning ibu. Di mana heula? Rendah heula mimiti mah. Ban bitu alasan. Iya tak kalakuan iya tah. Cek salaki teh ban bitu mah di mana di tamalna di deket warung pan mantan maneh eta teh. Eta salaki capek lungseri putunuh lain disambut dengan amis budi ngadon di hoak kunaon lantaran kasep bari beunghar sieun dicokot batur coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun tuh geuning dilapurkeun nah nu petot moal salingkuh demi Allah nu petot mah moal nah da moal payu matak ibu keheul capek lungse lamun hiji boga salaki mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga nana gerhana well matak tong hayang-hayang teuing keneng boga salaki anu kasep bari beunghar teh nah galak timuru bakal terjadi kurumu nu petot tanpa we eta konsepna hirup narimakeun awak ibu kudu bisa narimakeun ku Allah geus ditakdirkeun ibu saperti kieu geus tong dirobah. Nyata mama kulit hidung dek meuli we skincare beungeut bodas da punduk mah angereng geblus kana rumah tangga skincare kabedag dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung keur naon nyiksa maneh halis geus alus antep tarimakeun ieu mah kerok ganti ku patlot balik ti dieu sieun ku hujan datang ka imah pasea jeung salaki ka mana sia halis duanana eueuh tong sok ngarerepot diri matakna atuh teu narima keneh bulu panon samung cenah panjang elakli nepi ka luhur aduh keur mah geus peuting nempo ustad gua jiga nu tunu balik mau motor ti kusruk kana susukan kakara rorowesan ya Allah lain Allah dudut bulu panon geura sok ngarah cekas hirup manusia tarima jelema sangsara narima kana kasangsaraan sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan bager jelema beunghar narima kana kabeungharan bager nulung nu butuh nalang nu susah rumasa diri beunghar maka tugas ti Allah nalika dibere beunghar kudu bisa nulungan batu jelema sangsara kudu ngarumasakeun maneh ulah sok gaya
Batur meuli kongkorong, dregdeg manehna ge sarua meuli, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, tina lajada ledang COD. Mama kejeng apal, apaan urang mah apal geuning isuk-isuk paket. Kabeneran dititipkeun ka kuring dipangmayarkeun ibu, sabaraha hargana? Nah, 100 halawe. Eta teh nu 10 gram. Atuh puguh harita teh si eta teh punten cenah cep ustadnya kongkorong asli. Ana teu nanya cing. Isukna dipake, bari dipake pangaosan. Aduh sok gaya, dongko dah yang kadeuleuh batur. Ceuk hate lajada. Sopi, pinggal teh dieu nepi ka dieu, kuat gigi brig. Aduh ngaos. Sok gaya gitu patut. Mun urang hirup sangsara tarimakeun ya, karena kesangsaraan teu kudu sok gaya hirup. Bener. Abdi mana tuh bener. Abdi mah apal warnana kongkorong tina lajadang. Konengna teh koneng pisan. Saminggu teh kudu disipuh di Banyaran jeung Pangalengan aya sisi jalan. Geranya urang tempo ku abdi. Asli nu ibu mah asli. Dan nu palsu mah konengna teh koneng pisan. Geus saminggu pias. Nya apal segala rupa ge ditalungtik atau diteliti. Sok gaya. Nu sangsara hayang gaya sagala ditabeuh lamun hajat. Ade Astrid tabuh, hoyang golek tabuh. Modal menang nyeuman. Atuh palebah bajidoran ngibing di luhur. Aduh gila eta si eta. Ngibing bajidor di luhur. Lagu-lagu Ade Astrid gini. Garnaheun teh geuning nya. Jayanti, Jayanti. Joget eta nu hajat. Tungguan ku bapa 2 poe eta nu hajat jebleh di masjid. Ceng teh kunaon ari abah kamari joget ene ceurik. Kieu cenah takdir beres hajat loba hutang kumaha ceuk kuring lebok lain takdir nu kitu mah. Kahayang sorangan matak nu susahkeun diri lain Allah tah kahayang diri. Mun nu beunghar pek bae deuk beak harta ge da beunghar. Aya nu sangsara mah ulah sok gaya teuing. Well, ya, otak urang mah dina ceramah tarawani ngahargakeun naha dan nu ngulem teh lain jelema beunghar kabeh, nu leutik ge osok ngulem. Tak abdi mah teu mandang nu kararitu Nah jika nu teu percaya teuing. Paur Pak jamaah di dieu mah barawel aing mah. Ieu hate juga hayang balik. Teu menang duat duit teu. Aya bikeun piraku. Nah, apaan ceuk agama ge teu meunang ngajual agama ku barang murah. Heup, murah teh dunya teh barang murah, Ibu. Gedong sigrong mobil mewah sawalega saking ku murah Bapak mau teu milu, murah. Tah anu mahal mah amal. Nya Bu, kunaon Ibu ungek-ungek kan? Buat tunuh ya. Mun urang ngomong teh. Kunaon? Tunuh atuh ngarti teh. Lamun tunuh tong maksakeun uih weh. Matak diri sangsara, nu matak diri kecewa lain Allah. Tah kahayang diri matak eueuh deui kahayang nu alus iwal kahayang Allah eueuh sifat anu alus iwal teh sifatna Gusti matak gerapiceun sifat diri teh nafsu wungkul urang tah ieu pangajian kieu sifat saha kahayang urang wayah kieu sare lain cicing di darieu deuk naon nya ibu rumah tangga sok sifat Allah mah nyaahan asihan dedeuhan asak hampura eta sifat Allah. Pan sifat urang mun aya ka amok teh bibir teh pelendung aya ka amok nafsu ngagugudug nepi ka luhur beungeut berenget. Ih amit-amit budak dipake beungeut berenget rujit nempona ge. Geus nu gede amok mah tong dibedak-bedak acan ngewa. Sok ibu amok naik darah ka luhur jadi berenget, naik kana sirah jadi lieur. Matak rata-ratana anu gede amok mah darah tinggi we. Ya, lamun anu sabar rendah darah.
nya talung rendah darah aya daun sampe coba darah tinggi hese nurunkeunana. Tuh urang ngomongkeun darah tinggi hese nurunkeunana turun we cenah kana taraje. Ibu damang disangkana meureun darah tinggi teh monyet tataekan nepi ka kitu-kituna eta darah tinggi titah turun kana taraje. Kala sajang aya mana seseurian teh ngarti. Lamun ibu-ibu mah seuri pasti ngarti ngan ieu teh apa budak ieu seseurian ngarti gitu. Dalam mun ditanya jang mana ngarti henteu nempo seuri urang mah cenah. Kunaon ayana darah tinggi? Ku kaamek matak ibu rumah tangga piceun sifatna ibu teh piceun. Nu aya sifatna Gusti amek ka salaki pelandung si Bagong eta ka salaki. Untung salaki pinter naon mah nyebut Bagong teu sadarnya. Mun mamah ka ayah nyebut Bagong berarti sapeupeting hees ayah teh jeung bikangna. Timpah anak ayeuna barudak sakola cerdas otakna Allah mamah Bagong bapak Bagong mah ari abdi saking ku amek eta bapana anak begu jang uyuhan ragrag talak cerai ongkoh budak korban tong nuding Allah tong nuding takdir tah nafsu sorangan kumaha atuh barang jeung Allah gampang amek ka salaki mah wirid gerasa amek ka salaki wiridan eta salaki laju TV ibu dihanap subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin pan salaki dina kursi ibu dihanap bari ngusapan la ilaha illallah jari maca ayat kursi cabut duit ku bapak 2 juta asongkeun anu keur amek langsung ngajawab shodaqallahul adzim. Rumah tangga teu bangkrut budak teu jadi korban awet kunaon eta kusabab ayana sifatna Gusti sifat nu alus iwal ti sifatna Gusti Allah. Eta grapiceun lah sifat manusia mah komo sifat sato mah paingan Allah mere informasi ka urang kudu kurban bulan rayagung da di urang teh aya sifat sato nu kudu dipencit. Pan aya rayagung teh mencit ingon-ingon doma muning sapi pencit. Nu kudu dipencit teh sapina heueuh nu kudu dipencit teh domana nya tapi makna hirup gerak pencit nafsu urang anu saperti hewan da doma ge kaluarkeun doma lapar kaluarkeun paling nu dicokot daun sampe coba manusia dirabut sampeuna dilek-lek pagerna dihakan tangkalna jelema mah kuat leuwih hirupna teh da ya bu betak ibu teu kudu sombong awak ibu teh ku hayam ge eleh. Hayam buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk eta tulangna seblak tulang coba ibu ieu garulis enjing-enjing ngenog juk dagangkeun di warung bangkrut tah geuning manusia teh eleh ku hayam oge nya matak naon ibu deuk dikalege silip sindir ta eta disebut siloka opat sasmita mah sastra nu bogana urang Sunda mah jarago kana sastra mana bukti eta geuning ceuk Abah Asep Sunandar dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun keur tegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wan cinupi nu ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kieu duh ieu matak tipe sakolebat da ingetan lalakon nu karanda apa sastra mata kuring mah nonoman aya nonoman teh budak ngora nu resep kana Sunda matak ngomong ge Sunda teu hayang Indonesiaan teu ari moal nurutan juga urang dia awas jangan main sisi balong nanti ti kudawat awas jangan main sisi balong sisi solokan ti soledat keh urumuy akina ti kota saruana cucu kakek dicari-cari gok di dieu dararamang
Mun rek Sunda Indonesia lain diadukeun dua nana dikarawinkeun mun balik gado-gado ngeunah ngaranna bahasa kitu mah puguh kadang-kadang entong sok ieu teuing hirup sok modern teh kitu petat tak abdi tah sabab sastra mah nu bogana ge urang Sunda matak abdi mah nyarita ge Sunda hararayang ku Indonesia arari salah. Coba budak ayeuna mengungkapkan jatuh cinta bari huhujanan. Sarangeo my love. Hareeng keneng hareeng. Bari huhujanan sok romantis geus gering mah kolot nu riweuh. Tuh. Kurang oge sardil atuh da. Bu. Silip sindir siloka sasmita mah sastra mata kudu nyaah kana seni Sunda tanu kalima dakwah kolot baheula ngaliwatan seni. Menang resep kana seni, menang. Ngan ulah resep teuing. Resep dangdut pek. Ngan lamun resep teuing jadi pahili. Sagala teh didangdutkeun. Pandangdut mah cengkokna ge alus. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan. Budak leutik jadi alok asyik. Akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut menang pek ngantong pahili jeung adan. Cobaan adan ada dangdut dicekek ku sararea. Monya aya adan hayalah sholat. Hayalah sholat. Maceuh sia eta. Nu teu meunang teh pahili, Pak. Mun dangdut dina versina, mun adan dina versina tong dihilikeun. Urang Sunda boga sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Pek kantong pahili jeung Al-Fatihah. Bapak ngimaman poho meureun nada Al-Fatihah jiga sawer. Mangkaning 60 jelema eta imam makmum. Si Ece itu mah seurina kuat lebar alus. Tos bebas tina Bang Emok rupi namanya. Eta seurina kuat lebar alus. Talamun beladinya mesem keneh seuri teh. Gaduh keneh rupi namanya. Daragdag teh eta jamaah 60 eta bapak ngimaman. Nada Al-Fatihah dibawa kana sawer. Diomongeun. Monya ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha amina coba. Jadi nu teu meunang teh pahili. Gara cicing dina versi masing-masing seni. Da seni ge sok dipake alat dakwah. Mana seni dipakai alat dakwah eta geuning wujud kidamba embong pak dumpa dumpa embong pak bompa bompa embong pak bompa bompa embong pak bompa bompa embong bompa bompa bompa. Aduh bener abdi jeung ibu teu wawuh tara latihan tapi nabeuh bareng-bareng. Coba loba latihan nabeuh tara. Aduh, nya cek urang oge tuh abdi musik nah ibu nyanyi nah aduh aki-aki dakwah bari nyanyi di masjid eling umat pan nyanyi teh musliman muslimat ayu urang berjamaah salat subuh airet ditempos setengah genep magrib dakwah kunaon eta dakwah ku nyanyi matak menang atuh pek bae ulah sagala ulah teuing da lagu baheula ge teh dakwah ibu ngasuh budak pan dakwah ka budak neng neleng nenggu gerak
atuh dawuh anu ka dieu. Gerajangku gerak sekolah ka Bandung, gerak ngokolakeun indung. Dakwah kolot baheula mah pagahan budak ku nyanyi, matak nyanyi baheula nu alus malai nyanyi ayeuna. Nyanyi ayeuna mah rieur. Jeung aya lagu buka dikit jos. Boro-boro urang geus karolot budak ieu ge ngalenga lagu eta buka dikit jos, otakna teh ka mana karep naon nu dibuka, naon nu ditojos. Lagu ayeuna araraneh maka jeung aya lagu hamil duluan. Oh hamil duluan. Teu gablek kenyos eta mah. Coba lagu baheula ibu raos genah mapagahan rumah tangga ibu ke ku lagu baheula. Naon aya meh. Lagu baheula mah mapatahan ibu rumah tangga genah. Rumah tangga jeung manehna. Soloyong ser. Geus teu kaitung lilana. Ibu jangan kacau ya mah. Berketukan wae atuh. Lagu baheula coba lagu ayeuna teuing. Iwal ti hiji lagu nu alus saha Rhoma Irama. Rhoma Irama mah lagu dijieun alat dakwah. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Keren eta lagu Pak. Ternyata derajat manusia balik karena harta. Jelema boga harta tapi pedit. Naon hargaeunana. Bener tuh. Jadi pejabat tapi ngabangsat. Naon hargaeunana pejabat tapi ngabangsat. Garong kene pret. Mupugu mah tuh rakyat leutik tara pernah cokot-cokot karena barang batur ngarumasakeun kana kaleutikna eta harga diri nu alus mah. Kajen beuteung lapar teu wani cokot-cokot barang batur rajin nyokot ge bebeja heula. Nah ari si itu hak rakyat leutik kuat dipaok wae teuing. Matak bener lagu Rama, matak dakwah Rhoma Irama mah punyanyi, matak boga we takdir Rhoma Irama mah. Naon takdirna? Raja dangdut. Meueuh jadi raja dangdut keur budak sagede kieu ge Rhoma Irama cerita tanggana, jatuh teu jauh wae mah kana nada Rhoma Irama. Jatuh teu jauh. Aduh. Talamun ibu nu barawel kieu tah. Jatuh teu jauh teh sagala diomongkeun. Tagewel. Mata kieu merekna teh bawel we. Aya Rhoma Irama mah lain jatuh teu jong. Aduh. Mata geus rumah tangga dititah nyangu pamajikan Rhoma Irama dititah nyangu teh. Bera nyanyi. Akang lapar. Coba salaki ibu geura nyangu geus burit pohoak. Rhoma Irama lain kitu. Geura nyangu. Akang lapar. Lamun Rhoma Irama jadi kenek diomongan. Bandung. Katapang. Cecenggola tuh amun. Sumedang. Dua deui ce. Dengan orang dia bari keheureuy Al-Fatihah. Matak takdir jelema mah geus kaciri. Matak nyanyi oge adalah dakwah tergantung anu mawa. Nah, well. Naon eta nyanyi budaya, naon budaya, tradisi, naon tradisi kebiasaan. Eta mah sholawat make anu kieu da di Arab mah eueuh. Oh, di Arab mah sholawat didangdutkeun eueuh. Gening di urang mah sok maka jeung dipencah silatkeun Allahu kung dumbang soliung alamuha kung. Lala jelema cegekan teu meunang teh sholawat di kitu-kitu teh.
Tong sok kitu itu. Da eta mah hanya sebatas pola jeung cara sholawat apal, pencaksilat teh dipiceun pan kitu tujuanana. Hayang jika orang Arab moal bisa. Di Arab kumis pondok janggot panjang sunah Rasul. Nah jadi. Coba di urang aya nu jadi anu henteu. Terus bapak kakuring bid'ah na negerana mah dolalah neraka. Nah eueuh kumisan eueuh janggotan teu jadi. Narek maksakeun maneh janggot emeh ditapelkeun. Di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicokot korma. Coba di urang barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Mata heubeul dahar teh. Di Arab, patuangan orang Arab, buka bareng, buka bersama, hanya cukup dengan 3 korma, dengan 3 jari. Geus wareg di Arab mah, ku 3 korma. Coba ibu, korma ongkoh, kolak ongkoh, sangu ongkoh, ngabaso ongkoh, jam 8 basona sanguan deui ongkoh. Beteng Indonesia. Ninyo ongkoh, ninyo mie di sanguan ongkoh. Angerek berang nanti pepelengkingan, lapar deh. Beteng urang, matak beda. Kekeh cek bapak teh mang mah yang jika orang Arab budayana moal bisa. Di Arab tarawih nepi jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba. Tempo ku ibu penuh masjid. Coba di dia pecakan tarawih nepi ka subuh. Pangheulana anu ngajak ngeusan RT. Moal teh dipingpin ku araran cenah tarawih teh lieur imam kieu patut mah RT pangheulana teh. Nah isuk nate areureun ka masjid, mang nate ka masjid, rada gelo imamna, imam dicarekan. Tadi urang mah atuh tarawih nu kapake teh, eueuh deui nu tereh. Matak lol we jeger hiling cenah ku dewek di imaman. Ari jeger jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Eta ge rakaat kaopat hayang Anas kan poho deui, pan ngahoak heula ka tukang wios kulhu deui. Kumaha cek nu tukang lajeng we cenah da sieun meureun. Nah, da jam 7:30 tarawih 23 rakaat angeus pada ngagabrug eta jeger teu sangka cenah maneh nyaga jeger ngimaman mah hade kapake. Berarti di urang mah nu hade teh nu tereh. Tah ceramah kuring di kieu-kieu, kuring sadar ieu ceramah. Nah maka jeung sadar geus peuting. Mun ceramah dilempengkeun kumaha cek ibu hanas ditungguan rame henteu. Nya wayahna kuring nyieun metode kieu. Minimal isuk ditanya di mana penting pengaosan balik jam 11 jam 12 sanu ceramahna nana gerhana balada ente balada kades panrek nyalon kades di ditu teh balada ente terus kumaha kitu ceramahna rame ngaku sok mata kuring ceramah kieu teh sebenarnya hanya sebatas metodologi hanya sebatas metode ieu teh geus penting lamun dilempengkeun heuai jelema. Ya, aya di kieu mah pan bereuketeuk. Ngarti bae henteu kajeun kumaha ibu we. Atuh kira-kira aya nu teu ngarti, ungeuk we nurutan batur. Termasuk rajaban ge pola metode budaya bangsa di Arab eueuh rajaban. Di negara lain tidak ada rajaban. Di urang aya rajaban, budaya. Di urang aya muludan di batur eueuh baik. Di urang aya rajaban di batur henteu sabodo. Da tujuanna mah ngaji keneh ngaji. Bener ibu. Ngantina ngaji kudu bijil 3, hiji ngajirim, 2 ngajinis, 3 ngawujud. Ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngawujud dina bentuk. Tapi teh ladang ngaji teh kudu ngajirim na diri, ngawujud na bentuk. Ladang ngaji teh kudu akur jeung dulur, tong paseha jeung tatangga, sing hade ka salaki, sing alus ka indung bapa, ta eta tah. Nya ladang ngaji. Ladang ngaji teh sing akur jeung dulur tong paseha jeung tatangga sing hade ka salaki alus ka indung bapa tah ladang ngaji batur teh bakal kabita hayang euy pangajian naha eta akhlak maneh ge jadi alus ka kolot ka salaki mata bubar teh dieu sing alus ka salaki tangkep salaki aya ceuk salaki teh kunaon mamah jadi lebah ngaos aya perubahan saenggeus ngaji. Ngajirim na diri, ngajinis na rasa, rasa urang, rasa batur, nyeri urang, nyeri batur, bingung urang, bingung batur. Jadi jelema nu sok ngaji mah ngarasakeun kasusah. Geus ngaji nepi ka dinya. Karena ge ibu teh teu ngaji ka urang. Urang teh gak sempat panggung can dahar.
Kudu nama cek ibu teh Pak Ustad hawatos atosan negara tuang gitu cek ibu teh kudu nama. Ieu mau kalah terus. Tak abdi gerek ngarasakeun ka ibu, mata bisi ibu tarunuh, we. Coba tunuh san. Tarunuh atulah meni geus peuting gitu. Jang tunuh. Orean. Jadi abdi rek ngarasakeun ka ibu, mun ibu tunuh teu masakeun. Wih. Lambaikan tangan, abdi tunuh. Wih, abdi tunuh. Wih, geunah teh pengajian teh ngeusan. Sanu rugi panitia. Aduh, ya Allah, matak di urang sok aya rajaban. Atuh dulur urang nu Persis, nu Muhammadiyah, tara-tara rajaban. Keun bae. Tong sok diomongkeun, entong sok atuh tanduk hayang pasea jeung urang-urang. Anger mereka itu adalah ikhwan fidin, dulur dina agama, sanabi, saagama, sakiblat, sa Quran, sahadis. Kadar eta aya beda sautak saeutik keun bae. Da ustad ge nu sarupa barareda. Komo ieu mah beda pisan. Matak bege nu nyambut di ditu abdi geus di dieu. Anu nyambut Bapak Haji teh wilujeng sumping Al Mukarram da lain ka urang teh teuing saha da jamaah aya di kopeah di ditu teh. Abdi mah geus di dieu ngan ceuk abdi lebok kayaknya lah. Ya. Apaan Ustad mah ibu ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek leres. Kurumuy geuning Ustad, aduh mustami teh narangtung, rangkuh ongko, wilujeng sumping, Al Mukarram, coba ka urang bieu keur ngaliwat, well, kuat eueuh assalamualaikum. Bener cek hate urang teu dianggap euy. Belah ditu teh aya pengkolan, aya warung, di belah kenca. Cing teh ibu palih mana pangaosan kalem we cenah geus peuting kieu mah ustadna ge teuing datang teuing moal bari ka urang teh teu dianggap. Tapi ibu kudu sadar diri keun bae mah cangkangna da eusieuna mah kuring ge Islam keneh Islam barareda ustad keun bae maca tahlil eueuh mun sarupa beda sok bersatu dina perbedaan. Aya nu maca tahlil bari tungkul, aya nu ngagideug, aya nu bari muih. Aya nu bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar. Aya oge nu bari ngagideug la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing teh stop lamang. Nama jeung stop cenah ai maneh keur tahlilan. Cing teh naha teu tungkul jiga si itu. Tempo cenah kumaneh nu tungkul mah ngadon sare. Jadi emang di gudag gedeug ngarah teu sare kitu. Anu gegireun paling paur mah muih. Illallah bari tahlil teh sajam setengah. Nah da bubar tahlil batur dahar sia teh mah hulang we kieu. Bari pias banget na juk balik golok-gok di buruan. Aduh. Dek nu tungkul, dek nu ngagideug, dek nu muih, tetep nu dibaca mala ilaha il. Nama jeung kudu pasea. Naon alasan urang kudu pasea jeung batur? Naon nu jadi alasan? Sok geura ungkap naon alasan urang kudu pasea jeung batur naon? Komo adi jeung lanceuk pasea warisan, pasea harta, keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Bener. Matak deurang rajaban ge metode pikeun sejarah ayana terjadina bulan Rajab. Aya naon atuh di bulan Rajab teh? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram alladzi barokna haulahu linuriyahu min. Nu tukang mah ngomongkeun urang nu tukang. Haharewosan ngomongna teh kieu lain cenanya eta bibirna ku capetang. Itu kan. Bae we capetang. Itu nu tukang harewasan eta cenanya bibirna ku capetang. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Maha suci Allah anu parantos memperjalankeun nabi na ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tuluy ngami'rajkeun nabi na ka mana ka Sidratul Muntaha. Maka urang mieling Isra Mi'raj artina deuk mieling naon nu terjadi di bulan Rajab, maka urang ge kudu Isra harita keneh. Nabi Isrona ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang kudu Isra ti mana? Di mana Ibu? Nabi Muhammad Isrona ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang deuk Isra ti mana ka mana? Ti bumi ka dieu, ti dieu ka bumi, geus Isra. Nepi ka enteng terjemahkeun Isra. Lain eta imeh. Isra Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Isra keur urang memperingati Isra Mi'raj, urang ge kudu Isra. Ti mana Israna? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager. Lamun bener ieu memperingati Isra Mi'raj, isuk masjid bakal pinuh salat subuh. Pan Isra nu kedul jadi daek. Engke bandungan salat subuh beuki Allah, berarti ieu lain Isra. Adan teh aki deui. Kali-kali budak ngora atau abah we nu di masjid nu getol teh. Kajian abah geus ponok napas gini. Cing budak ngora kamarana atuh gantian adan teh. Ya Bu? Ya mending adan subuh abah Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Coba budak ngora alus. Allahu Akbar Allahu Akbar. Raoseun mana nu tadi jeung nu bieu? Nabi ngan dina dibere raoseun adan di dieu dina subuh lain ka masjid harees. Atak adan subuh mun bisa ulah kudu ngeunaheun, kudu make tato. Ciger adan subuh hoak. Allahu Akbar, hudang jelema kabeh datang ka masjid lain deuk salat deuk nyekek nu adan tah. Atak adan subuh mah hampura ulah kudu alus. Sakedeng deui Idul Fitri, Idul Adha, teuing ka manana budak ngora ka masjid atuh jang pemuda ka masjid. Karunya abah deui heuh ari geus kolot pan takbiran teh napas ponok ai kalimat panjang. Di Arab takbiran teh kuat raos Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arab la ilaha illallah wallahu akbar. Arab blues ka dieu Allah. Teuing aki saha deh. Takbiran di dieu kitu pisan Allah. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah. Napas beak itu panjang keneh eta ha illallah. Kuat aya eta Sunda dicampur jeung Arab. Otak ieu generasi, ieu teh generasi ibunya barudak ngaraos. Tuluy ke naon cita-cita saatos ngaos. Oh yang jadi ustad. Oh pek bae. Ngajieuna tah yang jadi ustad kumaha lamun teu jadi. Deuk stres gitu. Halus budak eta seurin okat berekutuk. Kuat lepas pisan ieu budak seuri beban hatena lepas. Ulangan meureun enjing jang. Henteu besi ulangan arwih. Sakola enjing. Naha riren. Libur. Sararudi ceramah hareupeun budak. Ku ngalonyeng na eta jawaban naha ujang teu sakola libur henteu naon tunduh.
Ampun Gusti, ya Allah. Teu sakola teh tunu. Heuti tah saha tuh ka dieu? Sakola enjing bisa dicarekan guru. Jadi geus direncana moal sakola. Jadi lamun ditanya poe Jumaah, kunaon teu sarah kola pangaosan jeung nana gerhana jadi tunuh deu kitu. Budak saha ieu Ibu? Allah, ampun ya Allah. Cek urang mah nya ieu pengajian bieu teh geus peuting. Nu dihareup teh lain beunceuk kieu atuh Ibu. Budak parawan nu gareulis. Jadi urang ceramah teh moal nempoan kieu ka tukang. Deu kieu we. Coba ieu dihareup eueuh pulungeun di tukang kolot wungkul. Aduh aing. Isra berjalan di mana? Tina bodoh karena nyaho, tina salah karena bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi nya. Sok Isra teh teangan isuk yatim pang merekeun, teangan nu teu nyangu pang masihankeun, teangan tatangga bisi nu teu boga imah ngontrak wae pang nyieunkeun, teangan jelema gering nu teu boga duit keur puskesmas bere. Isra edek nepi ka dinya teu percaya. Insya Allah jika dewan anu geus jadi geuning kitu we insya Allah tah. Bapak-bapak, ibu-ibu lamun abdi jadi insya Allah jalan di gedean. Ya, basi. Ayeuna mah rakyat teu butuh janji, butuh lagi butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos ayeuna mah. Well. So, subuh bakal loba, nu bager bakal naker, geus Isra teh pan berjalan. Nabi Muhammad berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang kudu berjalan. Tina bodoh karena nyaho aya rutinan sumpingan, aya salawatan hadiran, aya marhabaan datangan. Ustadna bae nu mana-mana ge nu hadir mana ustad wae pek bae, hadir pan bodoh jadi nyaho. Matak ieu pangaosan jeung Allah lain. Cobaan we isuk ayakeun pangaosan deui tempatna di dieu sona ieu nganu ceramahna ulah urang kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah wayah kieu aya keneh. Geus kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran jeung nu na TikTok. Nana gerhana ceramahna jeung Allah teuing. Cobaan tahun hareup ulung deui tong dibayar datang moal suudon. Ibu damang ieu teh nuju pangaosan kudu bersih hatenya. Gila euy urang dieu sasangkelengna yai. Jadi gerhana ceramah teh dibayar teh moal datang. Gusti eta hate. Tuh suudon ibu. Jadi lamun kuring ceramah teu datang lantaran teu dibayar berarti kuring lain jeung Allah. Jeung naon Pak? Jeung duit. Padahal patokan tauhid la ilaha illallah. Eueuh ilah salianti Allah. Jadi lamun kuring ceramah tujuanana duit berarti na hate geus leungit Allah nu aya adalah duit. Hese nya la ilaha illallah tanya. Tuh. Matak sok Isra. Kadua Mi'raj. Ai Mi'raj naon? Naik. Sok ibu teh naik. Abong inungna nyebut taraje. Nah ada netes ke anakna. Mi'raj teh naik ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Saha eta nu naik? Nabi Muhammad. Ku saha ditaekeun? Ku Allah. Ibu ge kudu naik. Naik naon ibu? Naik darajat. Dek teu naik darajat kumaha nu pedit isuk jadi bager, pan naik darajat ku bagerna, nu bodoh jadi nyaho, pan naik darajat ku nyahona. Anu salah jadi bener, naik darajat ku benerna. Nu goreng jeung tatangga, aduh itu huay. Nu lain tutupan. Hampir-hampiran abdi kasedot hari itu.
Iya, ai pangajian penting kalau pada duluan. Naon? Naon? Heula. Cicing lagi sekolah petong so perhatian lah. Mun budak ngora umur 25 merhatikan, heula Pak Ustad, eudeuh digugu. Oi kolot, heula. So perhatian pisan lah. Salakina ge kebesek antara dek kitu-kitu. Ieu aya tara. Kumaha salakina kebesek aya nu ngomongkeun teteh. Oi ka urang so perhatian. Mi'raj naik artina keur urang mah kudu naik darajat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah naikkeun darajat manusia ku iman jeung ku ilmu. Bener Bu? Naon atuh Allah make jeung nitah Nabi Isra Mi'raj deuk ngawawuhkeun hukuman. Mana hukumanana? Cicing Ibu tong kasinirah. Ya Muhammad cek Jibril teh gerak reret ke belah kenca. Reret ke belah kenca. Aya jalma ngaguntingan leta sorangan, neutekan leta sorangan, ngaguntingan bibir sorangan. Nepi ka Nabi tumanya bari ngeluh, Jibril, saha eta teh? Umat anjeun Muhammad. Nu kumaha nu capetang baris miwarang nitah ka batur hade ai ku sorangan teu dipigawe, ai ngomongkeun zakat ai manehna henteu, ai ngomongkeun kudu tahajud ai manehna henteu, ai ngomongkeun kudu alus ai manehna goreng. Saha Ibu? Sok. Omongkeun we sok. Da geus nyaho urang mah hate Ibu. Capetang baris miwarang nitah ka batur hade ku sorangan teu dipigawe. Sok, saha Ibu? Ustad. Nyaho ti mana Ibu eta ustad? Gusti aing mah didatangkeun ka dieu teh deuk jadi nyeri geuning. Cek itu kudu naik kana taraje. Cek ieu nu capetang baris miwarang nitah ka batur hade sorangan teu migawe teh cenah ustad. Nah, nepi ka tega Ibu ka urang. Lain ustad, Ibu. Apan Ibu ge ka budak nih tah ngaji jang. Pan Ibu malah lajo TV. Tah bener sok carekan. Komo keur zaman si boy mah ngaji jang. Ai mama kagok si boy. Nya jadi lain ustad sararea ngaguntingan leta sorangan, ngaguntingan bibir sorangan, baloboran getih. Saha eta anu apal kana hukum tapi hirupna ngarempak hukum. Naik deui nu kadua Muhammad geura tempo ke belah kenca. Aya jelema oojayan dina darah lautan merah. Begung awakna ka inum ongkoh bari hanyir bari bau darah ngaranna ge atuh. Naik ka darat gubrak deui geus minta tulung Gusti ya Allah. Datang malaikat ngadon dijejak atuh da. Saha eta teh Jibril umat anjeun Muhammad anu nulungan batur tapi nyakek beheungna. Ongkoh nulungan tapi beheungna dicekek geus pikir. Nu kumaha eta Nyai lamun maneh teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun 5 juta ngan wayahna tina saminggu kudu dilebihan 200 jadi 5 juta 200 lamun tina sabulan wayahna jadi 5 juta 800 kabayang hutang 5 juta lamun 10 tahun teu kabayar imah beak sawah beak nu kitu ngaranna rentenir. Ya, matak lamun di dieu aya anu sok kitu iraha deuk eureun Mang. Mending eureun jadi imah moal ngeunah di cicingan, jadi sawah moal ngeunah di pelakan, jadi mobil moal ngeunah ditumpakan, ngarah picilakaeun teh geus ayana kelopak mata. Nah, duit barang batur kaasupkeun ka awak urang, siap-siap rumah sakit mana anu keur ngameakeun tah dina diri urang paharaman ku Allah dibersihkeun eueuh deui ku panyakit. Anda yakin abdi ngomong di dieu kieu teh eueuh matak wani oge. Dalamun aya mah teu kumaha wani, da abdi geus ngawangkong jeung Pak Haji. Pak Haji teh aya rentenir nya. Tuh aya aman cenah dieu mah. Ai lain tibang emok mah cenah kitu. Tah eta mah lain ceramah batuk Ibu. Sok eudeuh sok. Heula gitu. Oream.
rentenir. Ulah gigituan, ulah usaha tina kesang batur karunya. Rekeh ibarat ibu kupur ka salaki. Salaki mah nanggung jagong, kuli ongkoh, nanggung bawang rekeh, tak hampir semplak. Ku ibu dipenta duitna belikeun kana kuota. Aduh, nepi ka terlalu genah eta nu ngaran ibu-ibu. Duit dibikeun ka pamajikan pake meuli kuota unggal peuting lalaju YouTube nana gerhana. Salaki aya pangabutuh ge mah cicing rame keneh ceramahna. Atuh salaki hees, ibu hees, HP disada sorangan. Nah maka jeung apal pan sok nanya ibu aing nguping ceramah abdi ti mana tina YouTube. Genah cenah Asep asa di PPN jug sare. Dipikir-pikir urang asa jadi jelema rada gelo. Dititah PPN batur. Belikeun kana kuota bapa markeh nanggung jagong eta ibu di jalan TikTok kan. Kamera dihareup. Aduh, ojo jing, oyo, ojo jing, aduh, ojo jing, oyo, jing. Eta salaki ngaliwat nanggung jagong, buru init era. Eta teh awewe kupur gitu patut eta. Sidik duit ti salaki dar pake gituan, nya Bu. Tong kitu. Anggur pikanya salaki teh balik ti pagawean teh papageun ku ibu. Geuning bapak sumping, rengkuh ieu teh. Lain kieu wae atuh. Geuning bapak sumping, nya mah gek diuk salaki dina bang barung. Leos ka dapur deuk naon nyokot cai. Nu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bapak bari emok lain bari nongeng. Bari dengekeun bari emok bapana ieu cai punten we teu ngange gula. Suruput ku salaki diinum ka tempo eta jiga nu amis. Ternyata nu amis teh lain gula ibu. Naon atuh budi ibu ka salaki matak ngeunah marah mai. Someah ejeung dareh deh hade budi hade basa. Genah teh kana hate salaki teh genah. Tuh tempo cok ibu-ibu cek bapak-bapak hayang teh da kadarengieun. Geus kitu ceklan leungeun salaki suntangan. Geus suntangan bapak beli teh acan ibak bawa ka cai tah ieu anduk ieu sabun ieu odol dekul salaki tah heupek deuk digosrok oge ku ibu. Gosrok. Geus mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopea. Kebutkeun ku ibu sajadah dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki. Pok ibu ngomong bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak teh melaan di abdi teh baheula nepi ka ayeuna geuning bapak teh melaan abdi ti baheula nepi ka ayeuna hampura abdi can bisa jugemakeun anu jadi salaki anjeun teh puputon kemang kadaton buah kolbu ceungceuman jiwa hormateun abdi damaeun abdi Pak tinggal rarai ibu-ibu celengeu we kieu. Nah ku Allah nu kitu teh Allah demi Allah tak komo belah dinya mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang teh jug langsung kieu menang duit teh. Salah tak kitu peta. Tuh menang sabaraha. Sing arti. Lawan cek ibu hog nana gerhana urang ada kikituan ka salaki tapi urang ge deuk menta salakina nu kumaha heula atuh. Nah bapak juga hoyong uihnya. Salaki nu kumaha nu ku ibu dek-dek kitu-kitu. Salaki nu tanggung jawab hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Mah imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga geulang aya. Deuk dangdan aya alatna, deuk jajan aya duitna, deuk nyangu aya beasna, mah gera nyangu ta beasna, mah deuk gera masak ta pasakeunana, mah gera balanya ieu artosna. Jongjon ibu. Kana ibu ka bapak-bapak kadarenge teh. Jadi ternyata hirup teh kudu balen alias saimah. Isro ka salaki teh kudu kitu, lalaki ge kudu isro. Deuk naon isro salaki ka pamajikan, nanggung jawab pamajikan. Matak baeudna pamajikan, bapak kudu isro, tong gede amek bapak teh. Ieu mah salaki pamajikan keur baeud ditanya, "Kunaon maneh baeud?" Ibu atuh ditantang ku lalaki, "Ku sia." Jadi pasea. Coba lamun lalaki teu kitu nanya awak sorangan, aya naon pamajikan geus 2 poe baeud. Geura teang ku ibu teh Magicom jeung Cosmos. Ternyata beasna eueuh, paingan baeud. Lol ka kamar tempo lipstikna geus dicokelan ku bilik. Nepi ka nepi ka geus rudin luhurna ge. Bati dikual-kual teh.
tempo wadak geus dekok tengahna. Toong ku bapak dompet pamajikan gegeletekan 10.000. Meujeul baeud oge Pak. Maka bapak nyamperkeun cabut duit 3 juta. Mah tong baeud dia bapak gaduh artos 3 juta. Langsung ibu nangkep lain tadi. Baeud moal. Jadi lalaki nu alus mah lalaki nu bijaksana. Sabab sahebat-hebatna bapak, saalus-alusna bapak, hampura Pak moal mampu ngalawan nu ngaran ibu-ibu. Lamun ibu geus nyeri hate ku salaki dicarekan lak dasar bebeakan. Kumaha cek ibu leuwih hade jadi randa ti bareto nepi ka ayeuna daripada awak diruksak ku si laing. Cek ibu ragrag talak isukna datang deui geus 2 bulan 3 bulan mah urang ngahiji deui. Kumaha cek ibu teu sudi. Kunaon eta? Geus peupeus hate ibu dinya nyeri ku salaki bener Bu. Cek salaki diolok mah bapak teh meser mobil, meser sawah, boga gedong kumaha sia. Leuwih hade menangkeun anu sangsara tapi satia daripada beunghar tapi salingkuh wae jiga sia. Kunaon eta awewe nepi ka kitu? Hatena geus peupeus. Bener Bu? Mata bapak moal meunang ngalawan ieu. Sahebat-hebatna bapak hohoa ka batur anger ku pamajikan. Orang oge ustad ceramah, deh pamajikan mah talu. Nah balik jam 1. Pangaosan opat panggung. Juk langsung orang lempes. Tong gitulah. Mana buktina opat panggung. Tuh temponna mobil opat dus nage. Gitu we urang mah. Jadi lamun aya opat dus berarti opat panggung. Lamun 3 tak berarti ti dieu eueuh. Tangke lamun pamajikan nanya ongkoh opat. Tapi geuning buktina ngan 3. Hampura nu terakhir mah teu mere deu kitu urang. Daripada pi omongan dibikeun teh nomor HP-na ka panitia ku urang mah tah. Tah telepon pamajikan urang. Ngan lamun teu nyambung tong nyalahkeun. Nah, da can boga urang mah. Si Neng mah juga rada gede hate nyebut urang can boga teh. Bari abdi mah da moal neangan nu budak 20 tahun 25 moal abdi mah rumah sageus kolot 40 tahun. Jadi deuk neangan teh nu 35. Moal nu 20 tahun ke handap moal. Rugi di urang. Abdi 40 naik 80, eta pamajikan 20 naik 40. Kabayang tuh ibu 80 jeung 40. Deuk ka uleman paling nyeri hate mah urang geus aki-aki, lempang geus ku 3, heuh 3 suku pan iteuk. Pamajikan lempang, waduh ngungkug. Urang di tukang. Da teu kabayang eta ceuk umur 40, boro lempang teh matakna tong memelo atuh ah. Matak moal urang mah moal beger jeung nu umur 20 tahun, sieun ngabatin. Nu paling parah umur 40 mah usaha keur weweg ibu. Hayang we nyieun gedong anu gede keur nenangkeun pamajikan, hayang boga mobil anu loba ngarah pamajikan tinggal leos ka ditu ka dieu. Hayang boga pila ngarah pamajikan keur niis. Tuh 40 mah hayang jugemakeun pamajikan. Ngan rugina urang Pak pila boga, sawah boga, gedong sigrong, mobil mewah, maot kuring, moal teu sujud syukur si eta. Nah warisan pabalatak nyampak kasih eta kurumui maru aduh beki nyeri ibu imah menang urang mobil menang urang nu ngajedog maru aduh mangkaning spray 5 juta kasur 10 juta nu hee si eta aduh matak ngabejaan ka bapak-bapak nu keur ngahareueun ABG geura tobat matak urang mamun beger deuk neangan nu 35. Oh aya di tukang nini jeung emak we Asep sode ah. Jeung emak ream teuing. Mun incuna mah eudeuh we jeung emak mah jeung emak mah moal aya romantisna diajak sare. Oh ngadon batuk atuh da. Disimutan ngadon ngebekok situ. Da ream. Nu 35 jeung 35 ge kriteriana lain nu tiu ngaguyupuk lain gamis ngangsar lain ahli shalawat lain pintar maca Quran komo anu sok ka masjid mah teu level asli ya bener neangan pamajikan lain tiu ngaguyupuk gamis ngangsar ka masjid lekat shalawat dibaca Quran nu kitu mah kumaha urang abdi ka masjid pamajikan bawa milu
Abdi meuli tiung pamajikan make, abdi maca sholawat pamajikan nurutan kuma urang, tapi di ibu-ibu mah hiji nu lain kuma lalaki. Bab duit matak abdi mah Pak deuk neangan pamajikan teh nu teu beuki duit. Cing aya eueuh ngacung ah. Oh. Alah doma cek ibu mah aduh. Nah, ari ibu ngajodokeun urang jeung doma. Nepi ka tega urang dieu. Digana urang diulem deui ku urang dieu asa haroream da. Manya urang dijodokeun jeung doma. So, Isra. Ya, supaya Isra, supaya Mi'raj. Isra tina bodo kana nyaho, Mi'raj naik darajat. Tepung we jeung Allah Nabi Muhammad teh, ketika Nabi Muhammad tepung jeung Allah, maka cek Nabi at-tahiyatul mubarak. Geus heula nepi ka dinya eta teh bahasa Nabi ka Allah. Ayeuna bahasa Allah ka Nabi, assalamu alaika ayyuhan waroh. Geus nepi ka dinya bahasa Allah ka Nabi. Ayeuna malaikat nyaksian Nabi, ceuk malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an. Tuh malaikat. Jurut ayat Quran, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu terjadi. Allah mere sholawat ka nabi, malaikat bersolawat ke nabi, urang oge umatna kudu bersolawat ka Kangjeng. Gitu judulna teh itu rajaban. Ngeus setepung jeung Allah, maka Allah ngaragrageun ka Nabi Muhammad, umat anjeun loba dosa jeung doraka, wayahna geura pupus. Kunaon Gusti mupusna umat kami teh dosana teh? Salat. Jadi salat teh fungsina keur mupus dosa. Ibu boga dosa gerajieun panghapusna. Nyieun dosa geus subuh pupusna lohor. Geus nyieun dosa deui geus lohor pupusna asar. Asar nyieun dosa deui pupusna magrib. Magrib nyieun dosa deui pupusna isya. Isya nyieun dosa piraku atuh deuk hees nyieun dosa. Tapi aya apa cek ulama, saha di antara anu geus isya sok nyieun dosa ieu. Bapak geus isya jam 8 mah cicing carape. Eta dosana. Bisa dipupus ku salat subuh moal. Naha apan cek Allah, ibu-ibu nu teu ngaladenan ka hayang salaki nepi ka salaki penuh, maka malaikat ngutuk ibu nepi ka subuhnakeun. Pek. Matak nu kamari boga dosa teu ngaladangan salaki, balik ti dieu, Pak ayeuna weh. Jadi bapak-bapak ayeuna siap-siap balik ti dieu, deuk ngagantian nu kamari. Kunaon ibu jeung deuk nyintreu ka urang deh. Jigana ibu nu boga dosa eta nya. Meureun asa kasiniran meureun. Pan eta dosa ibu-ibu mah geus isya. Mah naon? Lain naon-naon atuh. Ngarti saeutik. Budak can sare. Lalaki teh meuni teu ngarti. Juga nu pengalaman nyau. Budak can sare, lain pengalaman imah teh deukeut jeung imah tatangga, abdi ngadengekeun. Cing teh kunaon si eta pasea? Abdi teh nya tah kitu kasusna teh. Budak can sare, aya ku sarena ngaran-ngaran ibu keur horea. Kela kacai heula. Heubuh. Anu tara mani peuting ngadak-ngadak ngubus eta mah. Atuh salaki teh geus leng mikir. Kurumuy datang salaki geus kieu. Dikutuk nepi ka subuh. Matak wayah nanya nu boga dosa ka salaki bab eta. Ayeuna weh kagok. Pak, kagok peuting, ayeuna we yuk. Ceuk salaki teu sudi. Geus tunduh. Bae ayeuna mah lain doraka urang, maneh nu doraka. 7 poe jadi pasea, Pak.
Ya ibu-ibu seserian jika nu rumasa. Nah, gitu geuning lalakon hirup tanya mata lalakon mi'raj ternyata keur mupus dosa teh adalah salat. Jelema doraka, urang mah dosa, loba doraka, pek salat supaya aya keur mupus ngan lamun eureun salat ngagunukeun doraka. Apan ibu ge boga bor, pek tulis surat coret, cokot pamupus, set eueuh, nulis deui pupus, set eueuh, sugane atuh maot urang keur mupus. Da jelema saha nu teu boga dosa. Da ibu ge meureun baroga nya. Kudu nyieun panghapusna, naon? Sarolat teh. Nara da jempe. Nah, bieu mah jeung hari osok kasakapeung kumaha teh? Osok cenah sakapeung. Kumaha hari ibu mah jeung osok sakapeung? Oh kadang osok, kadang tara. Kadang aya kalewat. Terus kumaha aya geus kaliwat? Hah? Kadang-kadang aya kerjaan. Eta salat kuat dianggap parentah RT. Jadi cenah lamun keur digawe sibuk mah cenah liwat teh kabeh cenah. Keun bae isuk we cenah bebeja geus salat subuh ya Allah punten nya kaliwat. Henteu kabeh, tapi ti subuh nu PKI teh teu kabeh kaliwat. Jadi nu kaliwatna subuh, asar, magrib, isya. Jadi nu salatna lohor. Teuing ibu asoke badami jeung malaikat ah. Abdi teu bisa mutuskeun bab eta pek we jeung ngawangkong jeung malaikat. Bilih bade ayeuna jeung malaikat pek we. Ngan malaikat nu datangna pencabut nyawa eudeuk. Halus ibu mah jujur. Cing aya deui anu salatna kumaha teh. Dede kunaon tong diciwit atuh ibu aya geus hayang balik nyibit budak ibu. Kunaon dede ieu om aduh dadah. Ieu om de aduh dadah. Tuh budak mah dikitu ge jempe. Hah? Tolong dicocok. Ka mana ramana? Si ayah ka mana dede? Damel. Damel? Oh alhamdulillah. Bade ngiring yuk ka Cimaung yuk. Nah dah lain banget begal atuh urang teh. Tuh, batak salat teh keur mupus dosa, jadi jelema anu eureun salat berarti keur ngagundukeun nu paling paur urang keur berdosa dak teu salat. Cilaka matak lol we geuning wala tamutuna ila wa antum muslimun. Teh Allah teh ngamaklum kana dosa urang teh Pak, matak jelema anu geus salat tuluy maot jongjon. Nu paling paur teh salat tuluy maot. Jongjon. Lo tuh gegebegan cenah majar kita. Kadua fungsina salat. Fungsi salat istainu bis sabri was sholati innallaha ma'a. Jadikeun salat jeung sabar penolong ajeun. Tah salat teh alat keur nulungan. Nah make jeung keur nulungan apan dina salat mah bebeja urang ka Allah, salaki baong bejakeun ka Allah. Kurang ekonomi bejakeun ka Allah, dihina batur bejakeun ka Allah, diledek batur bejakeun ka Allah, hayang nyalon naon-naon bebeja ka Gusti. Deuk indit ka mana-mana pek omongkeun ka osok. Apan ibu mah luhur dohur wungkul. Hayang menang jodoh bebeja ka Gusti. Daripada curhat jeung jelema kacau, mending curhat jeung Allah. Bener Bu? Salaki beger omongkeun ka kumaha ngomongna? Ya Allah, soroge abdi nuju beger jeung randa anak dua. Salametkeun dirina tiangkat nepi ka uwi. Aya kitu doa jelema ka salaki nu keur beger kitu. Teu percaya. Salaki beger mah doana teh kacau. Ya Allah, salaki abdi keur beger jeung randa anak dua ngebonceng sing ti kusruk. Lamun keur di hotel sing gempa tuluy rugrug. Nepi ka eta doa kacau gitu. Lamun bawa duit sing beak. Sing ngadoa teh sing ecreug atuh ibu teh. Da kuduna mah lamun salaki keur beger. Ye tipnya, tip ibu ngarasa salaki betah di imah teu beger. Kieu ye. Geus ngadenge ti batur salaki ibu teu beger. Kieu ye.
Ibu teh kudu leuwih alus. Dangdan. Lipstik uraha-uraha. Nu dinu kieu jieun ning buleud. Naon blush on. Nu kemu make blush on kalau ka burekem. Nu tirus di blush on mah alus. Kolor di imah teh. You can see. Kumaha we seksi. Ngarah teu ka beta kudu di luar. Lo salaki. Parfum. Sesengitan, dada semprot. Patuangan semprot. Kelek komo. Buluna piceunan berseka. Kabujur-bujur. Ngahalangan salaki ngarah teu beger pan ku gitu. Nah, nu di luar itu penuh dengan godaan, Bu. Goyang kanan, goyang kiri, depan belakang oke. Nu di singareupan gebog cau, geus sok pikir. Cicing jang sare we, care bab nu kieu mah sare. Ngarti. Ngeus caritana mah salaki datang sing hade. Engke salaki mikir, bapak geura tuang huapan. Bapak ieu cai beuskeun. Salaki bakal mikir, aing beger jeung batur cantang tuh saperti kieu. Kitu mikir teh. Hade ieu pamajikan, jug langsung nangkep ka ibu mah. Hampura bapak teh rumah sadek balaka ti ayeuna, bapak teh mang begerkeun ka mamah teh di luar. Ibu kuat sabar hate. Pak Wios. Cicing heula. Pak Wios, anu atos mah atos, kubur jero-jero, eta mah masa lalu, ayeuna mah urang tatap masa depan milik kita berdua. Love you, Pak. Aduh. Aya awewe nu kitu, aya eueuh. Nu aya ge salaki karek ngadenge beja beger ge make mantog, molore jeung si bonon. Da sia mah kitu beuki ka ublag hirup teh. Atuh puguh salaki teh di imah di rungsingan mending jeung itu. Sabab jeung itu mah bebe belanja yuk. Ayah, urang ameng yuk. Jeung itu mah genah bahasana. Coba ka imah. Si bonon mah, si ublag mah kana ceuri teu ngaranna sok ibu, lamun gejala lalaki geus beger, ibu wayahna kudu leuwih alus, leuwih pantes, leuwih hebat, leuwih sopan. Salaki bakal mikir ngarasa dosa di luar. Nah, pamajikan leuwih hebat tibatan itu. Lain kalau kabeuki kurang ya. Bisa teh kitu. Hah? Tah ku nyebut henteu ge, ibu teh geus lieur. Atuh keur salaki wayahna Isra, tong sok gede amak teuing. Lain jubrat jebrod wae ka pamajikan tujah tejeh hayang dibere pengkor. Ibu musuh jebrod kan ibu sing sabar bisi boga lalaki galak. Engke ge tingali geus lempangna kieu tah. Tinggal bikeun bujur ibu mangga jejeg. Teu kabayang eta lalaki nu sok tujang tajong geus dibere kitu. Nya. Sadeal atuh dah. Pak, cicing, ieu rek muji bapak-bapak. Bapak dek gawe pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak? Wai. Amak sih. Bapak dek gawe pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak? Amak. Oke. Ku amak bapak nah pamajikan bakal hudang. Ku amak bapak sangu nah juk asak. Ku amak bapak nah cai juk nyampeurkeun. Nah amak jeung amak. Wah. Ieu nu bakal di RT-keun teh. Eta kasalaki kuasa sengor jawab buru. Bapak teh kudu amek, tanya awak, meureun pamajikan teh hareeng aya nu karasa cabak. Tarangna bener panas, sangu eueuh, cai eueuh. Leos we bapak mepek ngomong mah. Bapak rek angkat damel, atunya teh dahar heula bapak teh padang muka. Rumah makan naker, warung tatangga aya, meuli we urah 10, nu asin 10 insyaallah ngerebek ibu. Balik salaki ti panyabaan, ibu pan ngadeg-deg, bapak, ai tadi sarapan heula henteu? Henteu mah ngan meser we di warung, hampura mah teh loba anu karasa nyeri. Kumaha ceuk bapak, urang berobat atuh, jadi genah rumah tangga. Aya lalaki gitu.
Aya lalaki gitu. Urang malamun pamajikan can nyangu can masak bari sare, jago ku dicarekan. Pios mah dek jajan we di imah rana anak hiji. Moal teu jago gulubu garita keneh tah. Jadi naon maka jeung kudu amak. Sok Isra. Isra teh berjalan, mun Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang berjalan tina bodoh, kana nyaho, tina salah, kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager, hasil beungeut amis lakukeun isu. Isra kakara. Mi'raj naik darajat dititah naon dititah salat nu mana tanha anil fahsya iwal munkar salat nu mana salat nu bisa mencegah perbuatan keji jeung munkar. Oke, pertanyaan ke ibu aya nyarekan salaki munkar ibu ari ngomongkeun tatangga munkar ibu ari mitnah batur munkar mana mah dianggap malaikat meureunang. Jadi munkar jeung nakir. Geus urang ganti bahasana mula munkar. Cek urang ge sare jang sare daripada ngalinur. Kieu atuh urang ganti daripada nakir-nakiran. Ibu aya ngomongkeun batur maksiat. Ibu ari ngamek ka salaki maksiat. Ibu ari ngadongengkeun kagorengan batur maksiat. Eureun. Geus nyaho maksiat eureun. Apan salat teh tanha anil fahsya iwal munkar. Salat bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar, maka munkar kudu eureun ku salat eta. Matak lamun jelema salat tapi munkar keneh, salat nu mana nu kudu dipigawe. Ngeusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.